Sorry Wan. Balik memang ditungguan tadi. Oh, orang kabarangan sorry. Nah, bisa gitu mana begadang? Itu Wan aya bergadang mah. Jam 8 ge urang geus sare. Ngan pas jam 1 urang hudang Nah, aku naon? Urang ngimpi euy dipacok orai garaga. Edan. Tuh, Terus kumaha? urang teh rek dipacok pas rek cok gitu. Urang kaburu hudang langsung. Teh mana tinggal sare deui we udah ngimpi eta Lain mah. maneh lain gitu, Won. Lamun urang sare deui si orai eta nungguan. Aduh, macok urang. Aduh, saya ngerti kancang poho ieu mah aduh. Kayak urang game over dipacok orai gara-gara. Yo, ngaranna ge kembang ngimpi. Moal mungkin gara-gara nungguan maneh dipacok deui. Maneh mah ngaco hirupna teh. Geus tiktokan ya. Yo, hayu atuh. Tadi urang nungguan maneh teh balik. Tadi goyang naon tadi? Tadi teh urang mun teu salama goyang vlog channel. Vlog channel. Terus ayeuna Urang goyang repetis ya. hayu atuh. Gila. Gila maneh mah. Yalah tuh kudu asup heula ka aplikasi. On yo. Ha. Jangan aja kan kebenaran aja kan. Karena naon ya? Main TikTok atuh. TikTok. Gaya maneh euy. Lain. Won yo hampura itu motor orang di ditu mogok kabeakeun bensin. Oh. Terus kumaha? Pangisiankeun bensin urang teh buru-buru arek itu ka imah. Hampura Kang. Tinggalin. Hampura urang lulung keneh heuh. Won Sewa tuh lah. Bung kumaneh we teh sorangan meni naha. Justru eta orang buru-buru won di imah tinggalin barang kudu dibawa ente ngisi bensin orang ka imah jadi meh gancang. Bung kumaneh we sorangan atuh sekalian. Orang itu tinggalin barang buru-buru. Ieu buru ke orang diburuhan won. Lincah diburuhan. Siap betul lah. Urang buru-buru tah ieu duitna. Oh, Tah ieu siap. kuncina Oke. Nuhun pisan sada acananya won. Urang mangkat heula. Itu motornya. Teguat mana di buruhan. Mana tungguan di dia orang ka ditu lah. Oh, sok ketulah. Bensin. Urang sorangan ya. Tungguan Waduh. Mulai. Apa Kang? Pas di mana? Iya di swalayan beli cemilan. Oh. Kumahanya aku teh isin ya teh. Wangi aya acara teh nya. Wangi. Itu ke mana-mana kunaon gitu. Oh, lamun di mana mau Ih, kumaha? Lamun dinner kumaha? Makan malam. Ngajakin. Iya, ditraktir lah ku apokan pokokna mah. Ya udahlah saya lihat malamnya. Siap. Ayo. Abud. Bisa, di mana? Iya di swalayan geus beli cemilan. Oh, jalan kaki. Ya jalan itu udah deket tidinya mah. Aduh, nyata saya jalan kaki. Kayak malah mun teh sabade ka swalayan. Sareng abut orang make ieu. Mobil. Nya atuh. Gaya, emangnya bisa gitu? Nya kan teh ku teh sadi ajarkeun. Ayo nih datang mobil. Kayak we pokona mah ayeuna abut kasih mas poang heula. Geus pokona mah kede. Abut kasih poang heula nya. Ayo cari tahu lah eta di mana. Abut udah kasih poang heula. Sebenarnya orang yang abud mah ngobrol ke abah reres ah. Mana baru dapet. Lain asa curiga kitunya pohang abud. Sing aya naon telepon wae tuh datangannya. Rek cari tahu lah ayeuna mah. Dan dari dia di pohang di cewek kita udah ukuran dari baik itu kan double tinggi adio ya iya kenapa tadinya udah Kan cewek kan acan gue di semiohan di pom bensin aku paling mau dulu emang tadi mana yang mau naon gitu mah ATM. gaya mau ATM mau bagi Cicing orang kabuah orang. wah dia
Bener euy aing mah. Hujan deui euy. Oh. Oh, untung we euy nepi euy. Bener ya wajan. Hujanan. Oh, aing euy. Wan, aya teh bensin teh. Aduh, eta hang eueuh bensin teh. Urang teh kan geus kakomando gitu. Aya ge pertama, pertalite jeung solar. Bensin mah eueuh bacaan oge. Jadi teu meuli. Anjing berarti SPG sama teu komplit. Urang teu komplit. Geus wae, dia da urang beli bensin pas ka dieu. Beli bensin. Ini bisa tuh. Ya uang dirinya mah kita ngebeleduk motor ulang marana. Ada bensin itu tapi. Ya wae kan sagone. Main kabur udah ya, mus kaujanan orang. Bun. Cabut. Enggak yuk. Oh, udah hujanan. Wah, dia ulang aja mah. Ais naon atuh ah. Ulang mah udah ulang dirinya. Naon? Diuklah. Urang erek. Ini duit euy. Biasa akomodir yang Ya kan, naon ieu kayak kieu sagala euy. urang hadiah. Urang hadiah. Urang hadiah. 130 juta urang mau edan. Ieu hadiah. Ieu On naik on. alam bensin. Kalau duit, euy. Ujung ngirim duit ieu euy. Kan mau barengan bisa. Iya. Jalan-jalan. Hei, oh, Dina. Desa. Lain di urang ada itu nih nya. Awas ya, marina undiannya, undian naon ye. Eta menang hadiah urang desa. Jadi kita menang teh mobil, terus kita ngirim duit, ujung akomodir mobilnya dibawa ke dia sa. Ah, geus mulai kunci eta kumaha. Mun abi oge sami dapat undian SMS dapat 150 juta. Terus dititah ngirim naon? Di kita transfer. Hah, geus eta mah moal bener, geus eta mah nipu. Yeuh nya ayeuna rek naon di Gararugu. Ayeuna kan urang ge butuh terus nah titah transfer. Mun bener mah geus we anterkeun ka imahnya. Bener teu? Luhang deh, ke tak teh penipuan hang lepohan. Mau didangukeun. Geus. Wah, katipu. Geus ayeuna mah kieu nya tetep kan jadi kita jalan. Bohang, tipu hang teh. Dinner tetap ya malam ini. Hang kunaon hang si pohang kunaon? Aing macan. Lah, macan on ieu. Biskuat. Kesurupan macam di sekolah. Baso. Yamin. Balai euy ieu mah. Geus ayo tinggal Biar aya masalah kesurupan we, hantinggalkeun ah. Naon baralik terame ya, balik ah. Lain hampura euy. Itu motor urang mogok di ditu. Terus kumaha? Anjing sudah. Action. Karena naon euy? TikTokan atuh meh katinggalin milenialnya. Anjir, gaya gitu euy TikTokan euy. Mana ge gaya eta? Nya atuh gitu. Nya atuh. Rolling. Set. Lain won. Anjing, yang salah. Won. Era rolling. Aduh anjing. Rolling. Action. Kenapa gitu aja? Terlalu deket. Kayak abu diantar. Pakai kita kayak ieu. Ke mobil? Iya atuh. Mana mobil? Kan bisa gelang teh. Ada yang diajarkan jangan? Emang bisa kan mobil? Emang bisa gitu mobil? Rolling. Jangan gede kieu. Ah, cewek di
paham tahu ya anan gitu. Untuk berangkat sini, saya baru. Ada dia. Oh, lihat apa? Anjing. Luhang deh, ke tak teh penipuan, hang ada pohang. Mau didanggukan, haluan, penipuan itu dah. Ajak jalan tuh. Apa penipuan? Dina, malah. Di mana benar juga? Sudah